Lihat wajah-wajah jamaah yang hadir, bil khusus ibu-ibunya, wajah baru tunduk doa neng, wajah baru tunduk. Ingat, tangan saya diangkat ke atas berarti lamun kia hampura lahir batin. Apabila ada di rumah Kiai Abi Umar ingin mengijazahkan sebuah doa berbarengan dengan Bapak Lurah pada waktu yang sama, hari yang sama, ingin membagikan sembako, beras, minyak, gula, tarigo, ejeng deui ayeuna duit 5 juta, kira-kirana Bapak Ibu rek umpat ka Abi Umar, apakah ka Imah Lurah? Ulang deui beusingna salapangan. Apabila seorang kiai, salah satunya adalah Abi Umar, ingin mengijazahkan sebuah doa manfaat dunia dan akhirat, maslahat dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, berbarengan Bapak RT, Bapak RW, Bapak Dewan rek ngabagikeun sembako, beras, terigu, minyak jeung duit 5 juta, rek umpat ka mana? Ka RT apa ka Abi Umar? Waduh, aing dicuekeun Abi Umar. Mang di mana-mana nu ngaranna awewe mah hejau mata duita. Survei membuktikan, mohon maaf Bapak Babinsa, hampura lahir batin, Bapak TNI, Bapak Kepolisian, survei membuktikan kenapa ibu-ibu hejau mata duitan. Jeung deui sarakina awakna bau teu mandi tilu poe yang penting loba. Bapak. Tong mararandi we Pak. Dan dibutuhkan lain Bapak tapi dekekeun. Jeung deui sarakina mangkat 2 poe teu balik-balik, yang penting sampai mangkat tinggalkeun. Sok mararangkat we Pak. Da awewe zaman ayeuna, istri zaman ayeuna leuwih butuh kana daripada kasa. Ya Allah, pantesan lo masalah anu paraek kitu. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah, tebar an duit we diting naon atuh. Didoakeun deui nya sadayana sing laloba duit. Da cenah kiai jauh-jauh ti Ciluar ka dieu ge neangan. Aduh, lieu. Jadi ngaji teh malam ini kita ngaji. Aduh. Ngaji duit pagu enak. Kumaha? Curahan yang balan namun kadi teu dibayar moal daekeun. Eta mah nu sopan. Bau encan naon encan. Aku kesini Bu bukan mencari duit tapi mencari amal. Naon amplop loba sakartus kamari teu beak-beak. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf Bu, jangan hampura. Saya ngaji kesini tuh ikhlas Bu. Malah ngomong udah cuma saya mah ikhlas berjuang siar Islam. Mana contohnya? Baginda Rasulullah. Makanya seorang kiai, mohon maaf, lamun narik-narik rek ceramah, rek ngaji karena kiai PA. Tapi lebih PA deui di mana panitia ngoda kiai kemaya. Allahu Akbar. Yuk. Kadinya diwa. Hampura ikhlas, cuma lamun balik kadang ditanyakeun ku pamajikan. Aat di mana? Tos kaos di mana Cikuria? Amplopna mana Neng? Kudu ikhlas kaos teh Neng. Isukna we Neng, yang ngopi we ikhlas. Daripada ayeuna parasa jeung pamajikan mending jeung panitia. Yuk angkat tangannya yang punya tangan, kita berdoa. Nu teu boga leungeun mah teu kudu riweuh. Teu kudu diangkat. Kita oge nu boga bukan duit wae leungeun. Iku naon sih euy cek kana duit wae. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin.
wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah Allahumma barik mugi sadaya jamaah ku Gusti Allah ijabah hirupna mugi barokah rezekina mugi berlimpah ya Rabbi bil mugi para panitia sareng sadayana warga barokah ieu acara kenging hirup anu bagja ya Rabbi bil mugi ka para ulama diparanjangkeun yuswana amin tiasa nuntun umatna menuju jalan ke surga ya Rabbi bil ya Allah no maha agung nyuhunkeun duit sakarung sia giliran duit amin kencang pikeun ngamodalan warung sesana jeung babin sanyandung ya Rabbal Masya Allah alhamdulillah malam hari ini berkah cuacanya juga cerah alhamdulillah ketinggalikna di dia warga kampung Ciburialnya kompak hempak serempak sarumping ke pangaosan ibu-ibuna ditium berem aya oneng aya coklat hideung geus rupa-rupa we tiumna kadang-kadang ibu-ibu mah pak mecing tiumna berem bajuna berem tasna berem sapatuna bibirna lempang percis kayak cabe jablay ya Allah luar biasa kajian ini malam kita waktunya istirahat tapi mau duduk di pengajian alhamdulillah kajian di pengajian mahawana cararang ararang tararun bayeung mohon maaf jangan berkecil hati tong letik hati tong sian jalma nu loba diuk di pengajian maka insya Allah baliknya bakal gede hit astagfirullahaladzim gede hitut kunaon orang Ciburial balik ngaji gede hitut gede hidayah kunaon jadi gagal paham gede hitut kitnya Masya Allah tabarakallah alhamdulillah hadratun karam khusus para sesepuh bini sepuh para alim ulama para kiai asatid wa asatirah guru-guru kita mudah-mudahan kita doakan ya Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah berkahkan kehidupannya bil khusus keluarga besar Haji Ruslan Effendi mudah-mudahan selalu berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala amin
dan juga teristimewa guruna tercinta Abi Umar beserta keluarga besar, panjang umur, sehat walafiat, dan juga Teh Kori pimpinan Majelis Taklim Al-Amaliyah. Mudah-mudahan berkah majelis taklimnya, berkah pengurusnya, berkah jamaahnya, berkah warga kampung sekitarnya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa kepada segenap panitia peringatan diisrokan dan dimi'rajkannya Kangjeng Nabi Agung Muhammad. Oh, Jabradon, ternyata sambut Ramadan dengan hati bersih, hati raya apa lagi berarti teh Jabradon, Rajaban di bulan Roah nyambut. Oh, berarti tilu acara panitia, berarti tilu amplop. Masya Allah, ya panitia luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin, berjuang yuk di bulan-bulan kamari. Betul apa betul? Bagaimana supaya ini acara bisa terlaksana dengan lancar, dengan meriah, dengan sukses? Betul apa betul? Terkadang panitia PHW rek Rajaban rek mulu muharram dipandang sebelah mata, beda dengan panitia hiburan. Betul apa betul? Mana survei membuktikan? Datang panitia rojam ibu bararade mah rojam ye di lembut urang can rojaban nyambut Ramadan sekalian. Datang kaima ibu-ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan di mana? Abdi panitia rojaban di Kampung Ciguria, Majelis Taklim Al-Amaliyah. Aya naon kitu? Bade nyuhunkeun sumbangan anak kanggo peringatan Jabradon imtihan. Insyaallah dina wengi Sabtu pelaksanaan anak. Ya Allah, panitia ku aya wae. Bade masalah kita nganggur kalau kos topo di imah. Usahakeun hararep marara tingali panitia listrik can dibayar kenit budak ceuring hayang jajan cilok eueuh duitna. Emang disuhunkeun para panitia. Oh ieu teh cenah manggilna teh ustad tutur viral di YouTube teh ya, ustad degen menggantengna siga Arjuna. Jadi rada mehong saeutik. Disuhunkeun ana 100.000 sakaka. Ya Allah, akan hampura ibu mah teu bisa masihan. Gadungan saukur 50.000 na wayana pulangan 48.000. Geblek kita hadir kiai didoakan ku kiai mani 1.000 perak eleh asup kana WC. Ripuh aingnya luar biasa, tapi di dieu ahli sedekah, amin. Giliran aya panitia hiburan cucurak dan urang healing pan ayeuna mah hampura di status WA teh gaulna cucurak nu hiji statusna barang dahar. Aya nu di kebon, aya nu di mool, aya nu di jalan nganter nyaplok, cucurak Ramadan. Aya deui nu ngajakan ieu urang cucurak ayeuna mah urang healing, pan aya mah zaman-zaman Senin healing, Salasa, Rabu, Kamis, aya balik ke eling gitu. Ih, gila aya. Ya Allah, ya Rabbi, ka mana ece? Aya nu urang rada jauhan Ramadan yuk, ka mana? Ka daerah luhur, ka puncak, aya wisata nu baru, tapi urang ka Taman Safari wae. Baraha Taman Safari 250.000 tiketna ceu, jeung ongkosna 250.000 jadi 500.000. Uing daftar di salaki uingnya 1 juta ka Taman Safari. Ka Taman Safari 1 juta daftar. Padahal urang nyaho di Taman Safari kan saukur neko sasatuan, salah satu namo siapa mau ke kaji 1 juta neko mo ada 50.000 hadirin kiai maninya. Pertanyaan iya nu ceramah aja monyet kasih mana. Aduh aingnya mani eleh tuh monyet. Allahu Akbar. Lamun monyet ku orang datang ka dieu dibere jauh ngadoakeun
moal kiai ngadoakeun ulah lanjut ke kiai. Ya Allah, terkadang hampura kan cek hari rukan ieu teh. Oh alhamdulillah ayo. Terkadang hampura harita can boga wahon kencan terkenal aya nama alhamdulillah wahon geus boga 3 hasil cewek hahaokan eta ya Allah ya Rabbi arek ceramah teh nungguan hareupeun imah kieu mana tuh jadi eueuh ngajemputna nya mobil kunaon datang teh mobil ambulan ka lembur dipikir teh saha nu geringnya dari masjid DKM ngumumkeun nu mau kunaon eta ambulan teh eureun hareupeun imah kan saumur-umur kakarak kapal karak nyaho karak ngeuk kunaon eta supir ambulan teh make koko make samping make kopiah di dieu label panitia duaan tarurun assalamualaikum waalaikumsalam punten saya dari panitia Cisarua pengajian mau menjemput kiai ngagebeg ya Allah nggak ada mobil yang lain apa ya bang nggak ada mobil yang lain ya maaf kiai jalan ke Cisarua malam minggu mah takutnya nanti kita terlambat dulu nggak pikir gitu ya udah silakan naik mobil kiai pas saya mau naik mobil mau ke depan mau lagi harap maaf kiai di depan ada asisten saya atau yang di tukang yuk punten Mang Sahrul itu marake pepes itu ya Allah ya Rabbi pas naik di tukang dihurungkeun ambulana eta kunaon di budak polisi katingali di sepiona woi urang budak polisi sia bejaan we kiai musik capean mah cenah gogoleran kiai maaf takutnya kiai capek di sana biar fresh sok kiai mah istirahat rebahan aja ngagoler di stop ke polisi selamat malam pak malam mohon maaf bawa apa mayat Allah Akbar tapi di dia panitia luar biasa tepuk tangan buat panitia mudah-mudahan pengorbanan para panitia warga kampung Ciburial dibalas ku Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda amin ya Allah ya Rabbal hidup panitia aku pasti harari hidup alhamdulillah dan juga aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer mohon maaf dari kelurahannya ataupun yang mewakili para ketua RW 04 RW 10 kelurahan Ciparigi para ketua RT sing panjang umur sehat walafiat amin ya Allah ya Rabbal dan juga aparat keamanan kita luar biasa kompak Bapak TNI nya ada Bapak Polri nya juga ada katanya tinggal di Ciluwer ya yang mana yang di Ciluwer oh yang ini berarti sama dengan aku dong aku jadi Ciluwer biasanya memang Babinsa TNI dengan Polri kos upin ipin dua-duanya panjang umur sehat walafiat amin ya Allah ya Rabbal dan juga yaitu ketua DKM Masjid Utsman bin Affan Nurul Huda Al Istiqomah dan DKM Mushola mudah-mudahan sadayana para ketua DKM sing palalanjang umur sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala ustaz-ustaz setempatnya terutama mudah-mudahan ayeuna keberkahan Allah Subhanahu wa taala pangarsa pun guru yaitu Al Ustaz Bapak Eman Sulaiman mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat amin ya Allah ya Rabbal dan juga tidak lupa kepada MC nu mana MC nah tadi teh asal laki yang aww nya ya Allah ini yang perawannya hai para gadis carilah calon suami dari seorang santri wahai surga aja dicari apalagi kamu tapi jangan cari calon suami seperti tukang ngegali sumur sudah mendapatkan lubang yang satu neangan dia saja betul apa betul hidup santri Masya Allah alhamdulillah tidak lupa juga kepada tukang
sound system luar biasa. Kenahan salonnya punya. Aya ehona, tepuk tangan buat tukang salon. Mana ya teh? Kang, geus ngopi can. Rokona ayan teu. Can kuwi teh dibere rokok. Biasana sampurna mil. Ngeunaheun ci ieu teh salonna. Pak RT. Teh. Pak Lurah. Babinsa. Giliran Pak RW. Masya Allah. Terutama keluarga besar, warga kampung Ciburial, Bapak Ibu jamaah, panjang umur, sehat walafiat, amin. Para pemuda dan pemudi santriawan santriawati dan juga lato-lato, alhamdulillah. Halaladin, pada malam hari ini kita doakan menjadikan calon-calon ulamanya Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal soleh, soleha. Tadi ada kori yang baca Quran, suaranya enak enggak? Menyentuh dalam hati. Kamu mau nanti kalau bisa baca Quran? Oh, ibu akan bahagia, bapak akan bahagia ketika anaknya rajin mengaji, rajin sholat. Ketika bapak dan ibu meninggal dunia, maka yang menyolatkan engke nu mimpinkeun sholatna, ngimaman sholat jenazah na anakna, usolli air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena anaknya menyolakan, anaknya mendoakan, lain yang cerikan perbut warisan. Betul apa betul? Lamun hayang anak kurang pinter ngajina, pinter sholat, berbakti ke ibu ramana, akhlaknya berakhlakul karimah. Pesantren kunaon din ke dibelikan kumi sepeda pokoknya mah dibelikan kumi motor di mah pesantren kunaon din tingali itu abi umar tingali itu bapak guru emat ustad sejen ustad Taufik Korik tadi pesantren din pokoknya mah kunaon kamari tuh si hujan batur udin karek pesantren 2 minggu leungeun abara rutuh ampuran Bu, karena memang ujiannya seorang santri ya santri kan ya ujian teh daek budu lamun misalnya ayeuna geus budu berarti lulus jadi santri. Nah betul apa betul? Ai santri mah buduk oge barorok atuh Bu. Gimana ayeuna buduk barokah? Aduh, kadang-kadang kan aing santri mah nya ulin apet emang kabogohna di sindiran ku calon mitoha nasi uduk ikan mujair santri uduk kanjut lain. Kadang-kadang kan di sindiran gitunya, tapi santri mah calon-calon loba proyek na amin. Ya Allah ya Rabbal pesantren teh Masya Allah. Sebab mohon maaf para kiai ngalaman pesantren berarti ngalaman wudu. Sebab di zaman ayeuna loba kiai anu bunga. Ya kunaon dia canggul langu ka kiai. Astagfirullah. Masyaallah tabarakallah. Bunga Bu, da kikian ge ladang Bu. Ladang wudu. Bare konang pesantren. Jenteng pada tuna Allahu Akbar gataru jiwa. Udah emang ujian godaan anak itu urang teh leres apa? Allah, mudah-mudahan sing soleh terus soleh amin. Ya Allah ya Rabbal. Geus singkat kata singkat cerita aku dan dia jatuh cinta amin. Ampura ari dia ngaji biasana buat sabar aja. Sajam 2 jam 3 jam ya teh manggil pangontrak gitu. Ya Allah ya Rabbi tong ilan teuing ngaji mah sepakat singkat padat lekat baliknya mawa
ilmu numan manfaat. Yuk sama-sama dina wengi ieu urang bersyukur ka Gusti Allah di penghujung bulan Sya'ban menghadapi bulan Ramadan. Allah kumpulkan kita, pertemukan kita di dalam acara yang mulia insyaallah. Ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat kumpulnya malaikat rahmatnya Allah pada malam hari ini. Raudhatan minal jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di dalam rangka thalabul ilmi, di dalam rangka kita mencari ilmu dengan memperingati takzim wa takrim, diisrokan, dimi'rajkan Nabi besar Muhammad, dan juga menyambut bulan suci. Betul apa betul? Mudah-mudahan kumpul kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, paling tidak ucapkan alhamdulillah wa syukru lillah, wa syukru lillah. Oh ayah, nabeuna kemana meureunnya? Alhamdulillah ngeunah hadro mah tadinya alhamdulillah duduk. Kepan aya hadro ge opak gemblong opak gemblong emping cucur eta teh. Aya zaman baret pamalain hadro ngaranna qosida. Kitimpri ingat Bu? Dong dong ting ting tung, dong dong ting ting tung, dong dong ting ting tung. Kami rambangan qasidahan al-amaliyah, dong dong ting ting tung, dong dong ting ting tung, dong dong ting ting tung. Hayang mintonkeun lagu-lagu paling setuju. Tapi nu nyanyi teh Cikokom, Cik Eda, Cik Susi, Cik Dewi. Aya teh qasidah aya. Alhamdulillah. Sholawat teriring salam mudah-mudahan terlimpah tercurah pada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib. Salawatullah barang ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib. Salawatullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggeus. Mohon maaf, kita rindu kepada baginda Rasul. Kita rindu ingin bertemu dengan baginda Rasul. Mohon maaf, Ustaz, saya ingin melihat wajah baginda Rasul yang indah, yang mulia. Saya ingin mencium tangan baginda Rasul, Ustaz yang wangi. Ustaz, saya ingin duduk bareng berkumpul dengan baginda Rasul. Tapi apalah daya Ustaz, baginda Rasul sudah tiada.
wa man tasaffaha aliman. Naon atuh eta rame wae. Barang siapa yang bersalaman mencium tangan alim ulama dengan maksud memuliakannya, mengagungkannya, maka annama tasaffahani, maka seolah-olah dia mencium tangan baginda Rasulullah. Bu, makana sing dede sing nyaak alim ulama. Wa man jalasa aliman, kalau kita ingin duduk berkumpul dengan baginda Rasul, maka duduklah berkumpullah dengan para alim ulama. Kudu dengar yung alim ulama, ulah ngajauhan alim ulama, kudu dengar ke alim ulama, maka seolah-olah berkumpul duduk bareng ngariung jeung baginda Rasulullah. Ustaz, saya rindu kepada Rasul, ingin bertemu walaupun sejenak dalam mimpi saya, Ustaz. Tapi kunaon Ustaz, saminggu ieu dina mimpi mani asa di budak-budak bujuri, mani sieun bunga es tapi ieu mata mani undung. Tiap aya sare mimpi teh kapanggina manehna deui, manehna deui. Si eta deui mani sieun asa di udak-udak. Saha deui manehna make motor, make jaket hideung, make helm hideung, mamawa tas hideung jeung buku. Saha bang keliling ribu aya ditanggipi jeung Rasul jeung bang keliling. Anak kucing digegel beri, burung camar burung entong, aduh pusing teu boga duit, eceung mayar ka bank, eceung mayar ka bank. Aku bersumpah ingin membayar hutang tepat janji. Kalau temanku tidak membayar hutang, aku bunuh dia. Allah, mudah-mudahan boga hutang di bank emok sing lalunas. Loba korban ngomong amin. Ya Rabbal, rindu kita kepada Rasul. Betul apa betul? Betul apa betul? Aku cinta padamu ya Nabi. Kurang cinta. Aku rindu padamu ya Nabi. Aku sayang padamu ya Nabi. Aku kasih padamu ya Nabi. Bareng-bareng. Aku cinta heula kita sayang wae. Ieu awewe sayang-sayangan wae. Cinta heula. Hai gadis, halo. Jangan terpesona dan tergoda dengan pemuda di jalanan sana ketika mengucapkan I love you, tapi kamu harus mau ketika santri mengajak kamu ke penghulu. Betul tidak? Kadang-kadang kan sok ieu goda anak-anak duduk iklan heula. Nyari huntu aja. Tuh iya apa? Tahu nggak apa bedanya kamu sama cacing? Cacing menggali lubang di dalam tanah, tapi neng menggali lubang biar mati AA. I love you, you love me, palap-palap, dibalas ku si neng. Yang ini deh. Tahu nggak apa bedanya AA sama monyet? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, serem amat neng. Hidup la ilaha illallah.
kalau monyet bergelantungan di atas pohon, tapi anak bergelantungan di hati neng. Aduh tadi kan nyanyi ripuh Siti. Cinta, rindu, sayang, kasih. Oke? Tim Hadro. Aku cinta bareng. Cinta padamu ya. Aku rindu. Rindu padamu ya Nabi. Kasih. Aku kasih padamu ya Nabi. Sayang aku sayang padamu ya Nabi. Kemanapun bayangan saya sih udah itu bayangan kemanapun ku ingat Nabiku, dimanapun di setiap waktu ku ingat Nabiku, oh Rasulku ya Rasulullah. Allah salamun alaik ya di Allah. Ya Allah. Ulang. Ya Rasulullah. Ya Rafi'an syah asadi wa daraji adfan tayaji. Ya asabenda agamanya kajian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dinasibkan oleh Allah bisa berziarah ke tanah suci Mekah, bisa berziarah ke makam Rasulullah yang ada di Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sedikit saja Bu, mohon maaf ngupas sedikit bulan Rajab kemarin Bu Rasul sebelum kejadian diisrokan dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedih, luka, lara yang mendalam, makanya dikatakan amul husni. Pinter saya tahun dese pinter ini Bu, anak-anak hebat tahu amul husni ini mah cicing we katanya. Berarti cing-ciri ning barudak ieu sok rajin ngaji. Ya Allah, amul husni nyahut ya budak. Biasana budak zaman ayeuna ngan setan gepeng, setan gepeng. Naon setan gepeng? HP isuk-isuk, HP sore-sore, berang-berang, penting main, arek dahar, arek ngaji, arek sare, arek modona oge. Amit-amit aja. Apa we, tapi di dia mah hebat, cara main HP-nya. Alhamdulillah hebat tuh. Kurang tes ayeuna mah, kurang tes ieu. Siap ya, yang bisa jawab dikasih hadiah. Jamet Kudasi, Jamet Kudasi, si Jamet. Tadi tidak cara main HP. Kita bapak anaknya cara main HP, tapi darah punggung. Ayo main HP, main FF, kita bahasana anjir. Ya Allah, bahasa naon anjir. Bahasana dijaga. Halo. Makanya alhamdulillah ibu budak ngariung di pengajian. Budak korana hebat ini ngariung di pengajian. Biasanya malam Sabtu, malam Minggu, hampura maghrib kene itu disampur pakai motor ninja. Eta disampur parawat ibu pakai motor ninja. Ayo itu motor ninja jogna di kieu teh. Atuh nu aya nongeng susu nyodok gonggong. Gila. Pantesan sok aya paribasa ieu nya. Karawang tempat berjuang, Cianjur tempat bertempur.
perawan zaman sekarang sesungguhnya saya batur gila amin amin eta naik motor ninja kenapa diresik-resikkeun tuh ulah itu Pak polisi tuh diresik-resikkeun awas ngeng kaliwatan imah ini ke sholat maghrib aku latah inna sholati wa sujuki wa yamaha wa nyinyo Allahu Akbar kahade ketika sedang berdua-duaan kahade beusi aya setan hampura kalian punya kehormatan wanita yang mulia dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya jaga kehormatan kalian yang dirugikan Allah kalian betul apa betul betul apa betul terkadang istiduaan cici kita ka anu poek di kebon betah ka jelo bareng ge tai entok tai bebek tai hayam tai manuk loba betah poek bararentol oge karena cinta butai udah merlo batai didinya awas singkah adek yang dirugikan adalah kaum perempuan sing pinter-pinter ketika memilih pasangan carilah yang soleh amin kemudian ngarana soleh amin ya Allah ya Rabbah mohon maaf lahir batin tapi kamana tadi Bu baginda Rasul dalam keadaan sedih gundah gulana kenapa karena salah satunya ditinggalkan oleh wanita yang soleha wanita soleha yang mendukung perjuangannya mengorbankan hartanya waktunya tenaganya hidupnya dihabiskan untuk menemani bahkan untuk mendukung perjuangan dakwahnya baginda Rasul siapakah beliau pinter deui eta budak tepuk tangan yang jawab tadi siapa sini maju akan kamu dapat hadiah dari aku sini ajeun anak guru oge picontoeun berarti hebat ieu entong diuk da teh diuk tadi saha istrina Siti Khadijah ya Khadijah alhamdulillah Siti Khadijah teh saha istrina Nabi Muhammad jadi suaminya Siti Khadijah saha Nabi Muhammad jadi istrinya Nabi Muhammad dari sana Siti Khadijah jadi sedih ditinggalkan Siti Khadijah makanya salah satunya dengan itu disebut dengan tahun sebut tahun kesedihan atau amul husni siapa yang ngajarin guru siapa gurunya Pak Iqmah tepuk tangan buat Pak Iqmah Masya Allah luar biasa ingat Bu di zaman sekarang godaan HP luar biasa betul nggak budak poho ngaji poho sholat poho dahar ngalawan kan menjadi kolot bener lamun zaman baret kemampat orang masih ingat ulin-ulinan tanya paknya boro-boro kena HP-nya Pak paling tak karucingan tina perkataan contoh bangkel 55 go bang bang wahai tukang baji gur-gur saban poe ngajar-jar putri nugarelis-lis zaman bareto mah kitu budak ayeuna moal apaleun bener tuh ulin-ulinan zaman bareto masih inget teh Pak aya kapal di luhur oi kapal 1000 bareng aya kapal 1000 kapal mana duit teh Pak kunaon digerak ulin zaman bareto budak ayeuna aya kapal sudah kompong betul tidak ayeuna mah loba anak ku HP Mobile Legend bener anjay tapi ya alhamdulillah selamatkan generasi penerus kurangnya Pak selamatkan ieu calon-calon imam di masjid di musola calon-calon ustad anak-anak kurang nama Pak anu geus aya aki-aki ini gedeng maot bener tuh sahadeui penerus lamun lain barudak urang mohon maaf perkuat akidah keimanana sebab kunaon godaana luar biasa 3M fashion pakaian anu dijajah
awewe komo terbuka auratna awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana anu bapana kadang-kadang gitu nya majarkeun teh model gaul nyen erot diukur makena paluhur-luhur dahayang ka tembok bu ieu aya barudak kita ngomong bujur atuh saya gituan nih ngomong bujur tuh masya Allah tabarakallah passion kedua non fun on kesenangan supaya poho sholat poho kana ngaji tedai ka masjid tedai ka musal komode asli pasang nyoho HP salah satuna komode ayeuna geus nempo idolana resep kana grup band buka beureum di beureuman tuturuti kok percis buah sambal baso zaman ayeuna mah pan buuk teh di hejoan di kolengan di lajaan sakalian kukus ku daun cau jadi meureun ayeuna mah pepes hulu Allahu Akbar Masya Allah ingat kade terus katieureun food kade tidak kedaharan makanan jangan hanya umpamanya yang lagi viral tapi lihat bagaimana tentang halalnya haramnya apakah boleh atau tidak lain saukur umpamanya namanya keren tapi ingat yang bergizi yang sehat itu yang memang diajarkan oleh syariat Islam betul apa betul mending zaman ibu sasagon kekerit bener tuh bu manggoyang rangginang jenggotna panjang ada sasagon Allahu Akbar alhamdulillah tepuk tangan buat Arkan semuanya ya Arkan entong ngajarkeun budak mere duit nu gede-gede besi budak teh mata duit kana naon duit kana naon jadi Arkan diganti mah ieu Arkan kan KHD lamun ieu duit tong dibeukeun padu wae tong meuli kuota segala macam gunakeun dengan sebaik-baikna paham teu ya alhamdulillah dipasian ya ustaznya manfaatkeun nah alhamdulillah makana lamun hayang duit kudu rajin ngaji kudu pinter supaya cara Arkan menang duit alhamdulillah 50.000 gede nya diterima ku Arkan alhamdulillah oke tapi ingat sudah sampai leungit ya ieu duit ieu gunakeun untuk cek salah apa we atuh ya alhamdulillah Arkan salimna kumaha nah alhamdulillah silakan Arkan alhamdulillah Masya Allah bu lanjut ya ditinggalkan oleh istrinya mohon maaf kenapa baginda Rasul amat sangat sedih karena Siti Khadijah wanita yang mulia usianya terpaut jauh dengan suaminya selisih 15 tahun tapi Siti Khadijah tak pernah ngegerewe ketika dicari tidak pernah membantah ketika diminta menjadi suaminya hampura ketika baginda Rasul pergi kemudian ketika pulang ke rumahnya disambut oleh istrinya Ahmad ya Habibi Habibi salam salam alaika Ahmad ya Habibi 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 salam salam alaika Habibi Bu, itu baginda Rasul pulang ke rumah disambut bapak rek nanya bapak balik gawe balik ngojek di pasar di kantor di sawah pas balik ke imah di papageun teu di lawang bantok ku ibuna dengerin tersangka maaf pak takut istrinya nggak denger bapak balik gawe kan capeknya nyangan duit hujan kehujanan panas kepanasan cari cari kanannya kemajikan anak ya Allah encan berdagang deui ya Allah beri pabeulin pak dagang teh parbut urang jeung meulihnya banyak arek balik urang capek-capek kudu setoran beusi aya asupan monyong di imah bapak pas nyampe ka imah di papageun teu ku pamajikan di lawang bantok pak astagfirullah ayo ngaji teu eureun-eureun da salaki ngalawan Bu
ibu kakaji ku ahlakna istrina baginda Rasul. Coba terapkan, suaminya pulang kerja sambut ku ibu ngaranna Udin. Udinnya Habibi, Habibi, Habibi Udin. Lupa Mang Udin, Abi Umar, nyuhunkeun tulung abdi, nyuhunkeun cai abi. Aya naon Mang Udin? Henteu abi, majikan kuing kuron ngadadak kasurupan. Atuh teu kitu-kitu teuing kaget atuh salahina. Pulang ke rumah bagaimana istri baginda Rasul, Bu? Karena surganya seorang istri berada di keridhaan suaminya. Surganya suami berada di keridhaan orang tua. Betul apa betul? Oh ya Allah, ya Rabbi, ibu hampura. Salaki balik sok ditawaran darah ditaro sinten ye inget atuh bareng panganten anyar dengikeun calon-calon panganten. Ketika pulang ibu bareng inget i neng ono endu euli naon si neng teu ngarti neng sono rindu sekali anu cadel bareto can boga anak panganten anyar. Entah entit naon si neng amat tengati puja atuh sautik atuh garo we ibarat mah kitu geura si ujang lamun teh panganten anyar jeung si neng sok si neng encing encot rok engka gila. Allahu akbar. Dikasih datang Bu capeknya mohon ditawisan tuh ibu bade ngaleut naon ciherang cinte apa kopi kopi naon ge kopi di manakah kini jangan bersembunyi tampakkanlah diri. Kajian atuh ibu geus ngaropi bapak geus ngopi sabar Pak. Ya Allah ya Rabbi inget bareng ngaran lakonnya Pak TNI bapak polisi bareng tuh ngaji minum cai herang minum teh zaman pasantren ayeuna geus jadi mubalik ka dieu ka ditu ceramah jam terbang geus ka mana-mana minum tetep cai herang. Ieu teh lamun di Ciluar mah saya lamun minum cai herang teh jeung ubar nu kasurupan. Jadi lamun kieu mah diibaratkeun kiai minum cai herang kiai eueur astagfirullah. Atuh ya Allah, cai herang teh lamun sok teu mah bening, jernih karena tergolong cai murah. Dele China 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 dele China 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 dele China 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 dele China kopi hayang China. Kajeun cai herang oge doakeun nya Bu Pak abdi bade ngaleuh cai herang. Mudah-mudahan abdi sing berkah salamet. Ieu ngaleuh cai herang ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim doakeun nya ceuk abdi ngaleuh cai herang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah cai herangnya ngeunah. Alhamdulillah dahaga hilang. Ibu geus minum cai herang. Talamun suami pulang teh ditamisan ku ibu. Bapak bade ngaleut naon? Geus geus nikah. Cai herang, cinte, kopi apa nemen. Nawaran anu bener ulah susu, ai susu mah ibu eta teh porno. Kudu nawarna budak keur ayeuna ceurik we ieu orok hayang nemen. Itu pokok namanya. Masya Allah tabarakallah alhamdulillah. Bagaimana istri baginda Rasul mulianya menghormati memuliakan kepada baginda Rasul. Ketika baginda Rasul mau pergi bapak tarik mangkat Bu sok dijajak ku ibu tarik di kolong kantong. Astagfirullah. Dijajak ku ibu antum saya tadi mau kesini Bu bilang ke teteh
Teteh, ya Aa badai ngaos ke kampung Ciburiang. Aa pasti seueur ibu-ibuna nu gareulis janda-janda nu ngora. Awas Aa, jaga cinta kita di hati Aa. Eta pamajikan ngomong gitu Pak. Atau dibalas teh, hatimu jadi pelindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau embemku, engkaulah. Eta pamajikan kuat itu ya Allah cium tangan ka salaki, pas cium tangan jangan dilepas dulu, suka teh ngaruh akan malah ngomong kieu, berangkatlah sayang. Eta budak hafaleun. Allahu Akbar. Ningali pamajikan anu dede anu garis turun solehnya bagan. Atuh ya Allah teteh sepulangnya ceramah dari Ciburiang. Teteh mau dibawain apa? Aku tidak minta. Ya Allah, ieu mah loba artis di kieu mah geuning. Pantesan loba mirip Omas ku hati. Alhamdulillah. Tiru bagaimana akhlak daripada istri baginda Rasul. Dandan indah, wangi dan cantik dipersembahkan hanya untuk suaminya, betul? Karena beliau tahu surganya, pahalanya seorang istri banyak ada di suami. Surganya seorang istri berada di keredoan suaminya. Dandan gelis jeung salaki, ieu mah dandan gelis reka pasang ka posyandu ka arisan dipersembahkeun jeung tukang ojek. Betul? Giliran apa gratis? Pamajikan hasil cuy. Giliran sare jeung salaki malam Jumat kilang bara make wangi-wangian pinuh ku autan. Pantesan salakina teu mangkat ka subuh ya. Hayyul ya qayyum. Padahal mah teu kapan mabok autan. Allah ya Rabbi, masya Allah, tabarakallah. Ustaz kumaha tuh nyaman ayeuna mah geulis teh kudu butuh modal. Skincare kudu butuh modal, tapi salaki teh teu ngamodalan. Betul Bu? Minyak mahal, skincare mahal, liput mahal, betul Bu? Tong riweuh Bu. Karunya salaki teh capeun. Neangan duit jeung ibu nafkahkeun lahir jeung batin nafkah ayeuna jeung ibu jeung anak supaya ibu aya harkat martabat derajatna di hadapan tetangga. Betul Pak, betul? Bagaimana ibu daharna pakaianna jajana supaya ibu naon bahagia, salaki hujan ka hujanan. Panas ka panasan apa ibu melihat banyak para suami yang tidur di jalan ngabelaan pamajikan anak, betul Pak? Ai pamajikan mah HS di kasur, ai bapan HS di jalan, kadang ngadorong-dorong roda, kadang berjuang ketika mengendarai motor ataupun mobil, berjuang untuk keluargana. Pamajikan mah di imah bener teu? Papa tek nanya neangan duit hese apaan teu? Bapak nanya di hulu. Bapak neangan duit hese apaan teu? Lieur teu? Kudu karunya tersangka. Ende esok balik-balik sore nyiar duit manihara rese. Betul tuh Pak? Dengekeun tersangka. Pangapoto mani unggah poe mana duit kudu aya wae. Betul tuh Pak? Balik salah tuh, balik salah. Malah sesuai ada turunan liar gitu. Liar minum bodrek liar mah